Wawukeun urang ka Allah memeh ngawawukeun masyarakat ka Allah. Tafakur heula urang memeh beja ka batur nitahan tafakur. Muraqabah heula urang ka Allah memeh nitahan muraqabah ka batur. Lamun urang nitahan sedekah urang heula sedekah. Lamun urang nitahan salat duha ka batur urang heula sing bener salat duhana. Lamun urang nitahan tahajud ka batur urang heula tahajud. Lamun urang nitahan maca sholawat ka batur urang heula maca sholawat. Nu mantak batur ka urang dararatang menta ijazah sholawat ka ambe irung batinnyana urang kesok maca sholawat. Nu mantak batur hayang ijazah dikir ka urang ka ambe ku irung batinnyana urang kesok dikir. Lamun urang na tilok baca sholawat dibere je ya dulur kula ngaijazahan sholawat sia bae baca bego nita-nita ka aing sia bae heula tuh masyarakat dia kos gitu hasem ka ambeun nu urang di ngaijazahkeun batur set ijazah bae dicokot bae suratna dipegang bae moal kunaon mah teu percaya aing tuh masyaallah ku gagahna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam sehingga kehebatan Kangjeng Nabi Musa nu tadi didongengkeun pohara maka kaleleyan Kangjeng Nabi Harun pohara jasa sakitu dimarahan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun tetap tenang maka ayat ieu bisa digunakeun paranti muka kunci lamun kunci batur nutup eueuh kuncian ku urang dibuka bacakeun ayat ieu baca ayat ieu bisa pakai maling ku urang sebab Kangjeng Nabi Musa leuleuy ku Kangjeng Nabi Harun sakitu Kangjeng Nabi Musa gagahna luar biasa malakal maut bege eleh tapi ku Kangjeng Nabi Harun dinasehatan leuleus Kangjeng Nabi Musa melu Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Harun ayat ieu bisa pakai muka kunci lantaran sagagah-gagahna Kangjeng Nabi Musa ku ayat ieu leuleus sangonci-ngoncina kunci dibuka ku ayat ieu ngejepret sorangan. Ye, di mana mimitina? Ieu. Mun aya kunci, cekel kuncina. Bacakeun ayat ieu. Qala binna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Tiupkeun fa ujianana nyantel bae kudu kumaha tuh kiai mun hayang manjur puasaan heula sabaraha poe kiai puasana teu lila 100 poe tuh siapa dibere puasa 100 poe ngajoak bau budak paeh hasan aing macanlah sabaraha kiai mal dibejakeun tetep kudu aya riyadhah khusus ngan ieu menyaritakeun ayat ieu bisa digunakeun paranti muka kunci ke mundek perang karak diturunkeun can perang moal bisa maksudna muka kunci naon lamun aya senjata Amerika anu ngonci nu mantak kuari dardur senjata Amerika bisa dikunci kuncina bisa dibuka ku ayat ieu di Baghdad hareraneun orang Amerika dikunci kunci-kuncina make remote maka di mukana ge tapi bisa dibuka maka ayat ieu kagetin orang Amerika kaget ieu tah ayat ieu mantak loba nu asup Islam panglima Amerika asup Islam lantaran naon ketika manehanana neundeun satu senjata dikunci nu mukana kudu make remote ternyata bisa dibuka bisa dicokot ku tentara Irak nyana dirinya menyelidiki setelah menyelidiki ternyata kekuatan ayat ini asup Islam kan loba teng baja nu lempang sorangan padahal dikunci ku Amerika dikunci teu bisa sembarangan bacakeun ayat ieu ku tentara Amerika ku tentara Irak Qala ibn umma innal qauma istad'afuni
wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal ada wa la taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Muka trek ditumpakan ku tentara Irak. Masya Allah, lain lalagaan ayat ieu. Mun aya awewe ngabangkang bae bacakeun. Tah mulai tah ngepet. Itu kuat efek sampingna doang ya. Ya Allah. Ngan make syarat. Teu beunang sambarangan imah keur nyaritakeun kagagahan ayat ieu. Hikmahna sababaraha ulama nyaritakeun. Ieu paranti muka-muka kunci ketika orang perang jeung musuh nu mantak Islam disegani, Islam ditakuti. Amerika ka Indonesia teh sieun, lain sieun senjatana, sieun. Ieu rariadohna doang orang Indonesia mah masyaallah kararuatan biasa. Perang urang teu boga senjata make bambu runcing doang, golok anu aya di hau teh tarang hau pake perang. Golok tarang hau pakai perang, ngaburinya iburinya. Emang gua make ayat dia. Ketika ribut ya di Singapura pernah ribut di Singapura. Kamari ya. Jangan lilai bah zaman Habib Hasan, cicing dirinya ribut, nyerang Hindu kadinya. Islam saeutik. Islam maca ayat dia. Salah seorang, dua orang maca ayat dia. Hiber kalau sah neleukeun hiberna doang wabur kabeh Hindu. Ieu mah di zaman Habib Hasan aya keneh Habib Hasanna ketika manehna diserang ke orang Hindu di Singapura lantaran nyana dakwahna rada nyerang saeutik tentang agama, diserang ribut gede di dinya lain letik ribut maca ayat ieu hiber sat kaluhur. Wow, ditinggalkan wabur wakabehan. Taya teh kuari disegani Habib Hasan setelah eta. Setelah kejadian ribut gede-gedean. Dibacakeun ayat dia. Hiber, jadi bisa hiber sagala ayat dia. Muka kunci ieu ngaluluhkeun awewe anu marah we ieu. Nah, ieu doang tah urang mah penting eta doang tah. Perang mah embung urang mah pan. Ieu doang ieu. Ya Allah, ya Rabbi, emang siapa kadi jabaya tolol. Iberi ayat dia. Nya ngan eta di riyadhana 100 poe, macana sakean boga cara-cara tersendiri waktu riyadhana. Nah ieu mah teu meunang sambarangan untuk dibuka digelar keur ngaji kieu atuh bow, atuh sia lamun digelar kieu bisa jadi pamalingan kabeh. Wah Allah dibere neuleuh dibaca ieu ayat teh. Qala ibna innal qauma istad'afuni sret kadang kumisan jelema make batik make calana tek oh geus kula marah henteu di ditu nu mareumana nyaho jelemana jangku lain lalagan tek di pareuman ku jana teu make kopiah di ditu bah nyaho make calana biasa bebegoan nya atuh ku Allah dibere nyaho kumaha atuh atuh eta lamun kula nunjuk tah harita tasia hayo sia atuh ketika deuleu jasa ngan teu meunang antepkeun bae cukup ku doa ribuan jelema asana jadi kamangmang tah jelema teh ayat ieu baca ngan puasaan heula 111 poe nambah wari lama wari 111 poe bahkan 113 poe. Ieu lain letik-letik ayat ieu teh badak ayana ge boh keur nyaritakeun kagagahan Kangjeng Nabi Musa nu hurung Kangjeng Nabi Musa bisa luluh ku Kangjeng Nabi Harun alaihissalam ku ayat ieu diabadikeun ayat ieu qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal ada wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Trek tiup teu kudu deket-deket jauh ge bisa cara di Irak senjata-senjata Amerika nu mantak bisa karebut kumaha
senjata teh barareunang kabeh atau kapan ditutup kocina ditiup ti kajawat sap asup. Masya Allah ribuan manusia kuari nu asup Islam di Amerika kulantaran loba keanehan-keanehan keajaiban-keajaiban ketika perang di Irak. Sanajan ayeuna di Suriah ngan hanjakalna di Suriah mah Islam jeung Islam. Yaman Islam jeung Islam. ISIS iri hanjakalkeun teh seperti ieu. Rada keanehan mah aya. Keanehan mah aya. Lamun jeung kafir nonjol jasa bakalna. Lain lalagaan. Zaman urang baheula keur ngalawan Belanda. Pohara jasa keanehan-keanehan. Ayat-ayat dibacakeun. Geus ente mah ulah mikiran riadoh, ulah mikiran naon. Geus pokona perang datang ka kiai beres. Engke disuntikan, naonan disuntikan? Peler. Ki abah daerun eta kan nyuntikan peler jelema. Begitu perang kabeh kasieunna datang ka nyana. Ulah sieun teh nyokot. Kitu cucuk kali age cokot. Prosotkeun calanana, suntik. Suntik disuntikan pelerna. Wow gagah sakumaha aku udah sander. Wow atuh pamajikan lagi bungaan jaga agah. Pan pamajikan teh mun salaki puluh ya peler teresep nya salaki puluh ya peler. Wah lamun gua agah kakarak. Wih kakarak cenah kuda ieu bener ieu. Suntik make ayat bismillahirrahmanirrahim gagah geus. Sebab naon? Riadoh kakarak dibere 113 poe bae gitu. Wow. Asana meme anggeus bae aing ieu. Atuh geus bae nu riadona mah wali kajeun. Urang mah ge datang we ka nyana. Supaya gagah suntik make kali age. Mun teu gagah pae. Keur nyaritakeun kagagahan ayat hikmahna ieu mah nu mantap kaistimewaan menonjol bagi jelema-jelema nu bisa ngagunakeunana lain lalagaan sararieun ka wali-wali Allah padahal wali Allah malaleutik jeung para ruasa bae tapi dipake kasieun naonna doana beuh emang kumaha ngan tilok ngadoa sambarang antapkeun bae heulana keun pasrahkeun ka Gusti Allah urang mah lamun boga doa nu manyur watu acak-acakan matak di nafsuna heula dieueuh-eueuhkeun karak manjur doa mah. Lamun make nafsu bae mah atuh moal manjur doa mah. Batu moal manjur doa, beuh meunang salah saeutik. Urang diomongkeun ku batur, kesek sia. Kesek beneran. Urang didoakeun lamun aya kadenge batur ngomongkeun urang seburut sia bau sabada kalapa hejo. Atuh moal beres, atuh kos kitu mah moal aman atuh nafsu ngaranna. Ulah wali menteu. Sadaekna ngomongkeun goreng sadaekna pasrahkeun ka Allah jacak Allah ge awas ya ulah sambarangan ka wali aing lamun wali aing dihina ku sia teh kudu nyanana aing nu tandang cek Gusti Allah da wali mah geus nafsu sabodohan nyanana ke ku Allah dikutuk salat ge ulah sambarangan ka wali Allah ngan lamun wali geus ngadoa karak eta mah ngadoa anu di dieu ulah-ulah Syekh Nawawina minantu Syekh Nawawi Naji Hunta nu mantak aya mandeg dirinya tsunami gede teok jelema kabeh kaget parae asana ieu nyana nangtung dinya doa ka Allah mandeg doana ge lain Allahumma mandeg mantak aya kampung mandeg tuh jadi doa teh kudu Allahumma wow urang mah ngariung datang ka babudah hizib dipake hizib sakumaha deuk perang ngadoa ka eang-eang ilaruh eang anu ngariung mah teu kudu kos kitu angel ka meunang berkat. Geus bae cara almarhum abah geunaheun abah mah ngariung urang diajak ngariung ku abah getap. Kunaon emang? Nyana mah babari jasa ngariung sakitu lobana. Ilah aturakeun Al-Fatihah. Sahabat maopat Al-Fatihah. Syekh Abdul Qadir dia barengkeun kami Al-Fatihah. Geus beres baca qulu. Doa ge kadenge ku urang. Mantak bisa na murid-murid dia gadengekeun abah gandeng maca doa Allahumma ya muhawilal hauli wal hawil halana ala sanana adina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah alhamdulillah rabbil alamin nah bagikeun berkatna beres ngirahin ngeriung jeung abah mah tuh beres geus
boy mahadorot nati jam 8 eureun jam 9 encan maca Yasin maca Alam Nasroh janyana ge tilok aya di imah nama imah lu boje lemah bae haju action gitu heran aing mah baca bae di imah mamanjurna bikeun ketika gariung udah sese masyarakat datang aku polisi ka angkat leungeun ti sakieu datang ka sakieu sugan leungeusan ngangkat deui turun deui kebal-kebal disumpahan tek patek tak kiai alial deui Masya Allah sorangan dek angel mah sorangan nah iya ayat lain lalagan mantap Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah qala rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Cek Kangjeng Nabi Musa rabbi he pangeran abdi ighfir muga Gusti ngahampura ka abdi kana kalakuan abdi pagawean abdi terhadap dulur abdi jeung sangka-sangka salah abdi wali akhi jeung muga ngahampura Gusti ka dulur abdi nu ngaran Harun dihijikeun ku Kangjeng Nabi Musa. Pasti Kangjeng Nabi Musa makan geus mukalamah jeung Allah wauh jeung Allah pasti diijabah. Ya Rabbi ya pangeran abdi ighfir muga ngahampura Gusti lika abdi kana kasalahan abdi terhadap dulur abdi oge wali akhi jeung muga Gusti ngahampura ka dulur abdi yane Kangjeng Nabi Harun wa adkhilna Gusti muga Gusti ngasupkeun ka abdi sadaya abdi Kangjeng Nabi Harun oge umat-umat abdi pi rahmatika dina rahmat Gusti ja Gusti maka panuan tarhamur rahimin pangulas-ulasna anu warlas kabeh tandingna kawelasan Gusti bere kawelasan Gusti ka abdi sadaya Gusti ieu hebatna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ngadoa di kisah ieu mah can mentana naon di kisah engke di surat Toha mah dipangmentakeun pangangkatkeun kakak abdi supaya jadi nabi muantak diangkat teh pamenta Kangjeng Nabi Musa engke di surat Toha engke bakal dicaritakeun asa nu kolot pemal kaburu ya panjang kene wan angel kene ka surat Toha akan ngadoa Kangjeng Nabi Musa ya Allah masa abdi wungkul nu diangkat jadi nabi jadi rasul ai dakwah babarengan jeung kakak abdi atuh angkat bae mantak naon kakak abdi ge jadikeun nabi jadikeun rasul pohara Kangjeng Nabi Musa henteu sosoranganna nah maka ku Gusti Allah diangkat kapan Kangjeng Nabi Harun teh jadi nabi deui tah ketika can diangkat jadi nabi can wauh jeung Allah lemah Kangjeng Nabi Musa dakwah Kangjeng Nabi Harun dakwah kula teh terus-terusan lambat laun benang ku Musa Samiri benang akhirna abah milu ka ditu lain henteu dakwah ngan kula teh dianggap dakwah kaula teh tuh beda jelema anu geus mukalamah jeung Allah jeung jelema anu can mukalamah kalau beda dakwahna Kangjeng Nabi Musa mah mun dakwah nurut jelema lantaran geus mukalamah jeung Gusti Allah wauh jeung Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Harun macan mukalamah jeung Allah can diangkat jadi rasul teu didenge ku masyarakat sebagai gambaran kuari nu mantak teu didarengekeun teu ditaluturkeun can wauh jeung Allah atuh dakwah di mimbar teh saudara-saudara eta tunjukna luar biasa ayat luar jasa di jero nama amplop cara si eta atuh mal beres dakwah kitu mah teu wauheun ka Allah atuh diondang kuno sugih giat diondang kuno susah alasan muriang nu kumaha aja dibere amplop nang bodaya maca kutub rubanina ge sabeulah poe diondang be kuno susah aduh udah geus aya undangan deui cenah ka Cigaraksa nu kumaha coba eta mal beres anu kos gara itu mah dakwah teu wauh ka Allah moal sok terangkeun Al-Qur'an tapi maksudna di jero hatena dunia datang ka anu ngadengekeun bae ge jauh moal dituturkeun ku masyarakat moal boro-boro masyarakat jauh masyarakat deukeut moal nuturkeun ku sabab naon can wauh jeung Allah cak masyarakat dasar wajeng aing tah mah beda saeutik doang
nya Peter ngomong doang moal ditaluturkeun ku masyarakat tah contoh Kangjeng Nabi Harun kecan wauh jeung Allah sarua ngajak nauhidkeun ka Allah jeung Kangjeng Nabi Musa akur bahasana akur jeung Kangjeng Nabi Musa bahkan Kangjeng Nabi Harun leuwih piawai leuwih ramah menghadapi masyarakat Kangjeng Nabi Musa onam kasar tapi Kangjeng Nabi Harun teu didenge ku masyarakat istadafuni kabeh kaum nganggap lemah ka kaula teu nganggap ka kaula bahkan begitu kaum kabeh geus milu ka Musa samiri wa kadu yaqtulunani hampir nyana da kamu kula hampir kula dibunuh lain lalagaan perjuangan kaula teh tanyakeun coba teh ka kaum anu masih kena iman hiji dua mah coba bejak tanyakeun Kangjeng Nabi Musa gode kepala mantak cek Kangjeng Nabi Harun fala tusmit bial ada aduh Musa ulang ngajadikeun bunga ku sebab kaula ka para musuh lamun kadenge urang ribut musuh meureunnan seuri lamun kadenge urang teh galungan meureun musuh teh meureun seseurian ogos ku ari negara Islam jeung negara Islam teh ribut atuh kan kafir seseurian geus puguh Baghdad hancur geus puguh Turki hancur geus puguh Suriah hancur tambah deui Yaman hancur kuari Saudi Arabia hampir sakedeung deui perebut jabatan negara Islam keur diacak-acak dipilih deui terus Suriah terus-terusan geus sabaraha ribu masyarakat nu paeh geus puguh di Baghdad terus di Yaman terus kuari menuju Saudi Arabia Makkah terus kan kafir seserian Islam jeung Islam ribut seserian nah ieu ge fala tusmit bial ada Musa umat ulah ngajadikeun bunga ka musuh ku sebab gara-gara ieu urang masing damai bae wala taj'alni ma'al qaumi zalimin ulah ngajadikeun anjeun ka kaula ma'al qaumi zalimin serta kaum nu zalim kaula dianggap kaula teh ieu babarengan jeung kaum nu zalim ulah nahanan luar biasa andai kata deuk disiksa menta ka Gusti Allah ulah dihijikeun jeung jelema-jelema itu jak kula mah tetep dakwah teh barang penting terus bae Kangjeng Nabi Musa ngalengis ka Gusti Allah setelah Kangjeng Nabi Musa nyaho karena perjuangan Kangjeng Nabi Harun teh horenganan teu lalawara setelah ku Kangjeng Nabi Musa ditaliti horenganan Kangjeng Nabi Harun teh teu lalagaan dakwah teh pohara pisan ngan dakwahna teu dianggap ku kaumna bahkan hampir dibunuh Kangjeng Nabi Harun teh tidinya dipeluk Kangjeng Nabi Harun ku Kangjeng Nabi Musa kakak hampura kula hampura tuh batur mah mun di urang silih bacok gara-gara sameter tanah silih bacok di urang teluh geus sing kalayang endog sing haliber endog ih Kangjeng Nabi Musa mah baraso teh karena Allah encan nyaho kana alasan-alasanana setelah nyaho kana alasanana ditangkep dipeluk ku Kangjeng Nabi Musa kakak hampura ih cek Kangjeng Nabi Harun kula mah teu ieu jak kula berjuang teh lain lalagaan ngan kula mah saking kakuatanana bae atuh tah ti dieu lah barometer dakwah memeh ngadakwahan batur dakwahan heula awak sorangan memeh ngawauhkeun ka Allah wauhkeun heula awak urang ka Gusti Allah sorangan memeh ngajakan tahajud ti peuting urang heula tahajud lamun urang ngajakan tahajud ka masyarakat urangna tilok tahajud ngajebian masyarakat dulur penting urang hudang tahajud tahajud dulur ulah teu tahajudnya sanajan 2 rakaat nonggengnya na perut gitu tahajud cegeuna teh air teu wese nyahoeun ka ambe naon anu dibubuy naon anu dipais engke ta kapan aya haseupna ka ambe anu dipais teh ieu teh daging hayam ka ambe seungitna nu dipais teh ieu teh lauk peda ka ambe seungitna nu dipais tai ucing ka ambe haseupna haseum cek masyarakat sarua manusia ge dakwah haseum teh ucing ieu mah ye
dakwah saudara-saudara sekalian, hati-hati kita harus mencintai agama. Hati-hati kita harus mencintai fakir miskin, tapi gambeun haseum. Ku masyarakat haseum, gambeun haseum. Sebabna nyanana henteu. Nyanana henteu haseum bae teh ucing ieu mah nu kos kieu mah. Kulantaran nyaho Kangjeng Nabi Harun teh bahwa Kangjeng Nabi Musa diangkat Rasul Allah. Kangjeng Nabi Harun sanajan lanceuk tawadu dipayuneun nu jadi adi. Nganggap kada kaluhuran derajat jeung pangkat nu jadi adi. Bekerja sama dakwah bebarengan, mengakui keistimewaan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Berangkatlah Kangjeng Nabi Musa selama 40 hari. Di tengah-tengah keberangkatan Kangjeng Nabi Musa ke Gunung Tursina munajat, dibere oleh-oleh kitab Taurat. Nu utamana pisan Kangjeng Nabi Musa mukallamah jeung Gusti Allah. Tapi torojol aya Musa Samiri mawa anak sapi menangieun tina perhiasan kaum Kipti dilolohan ku taneuh meunang nyokot tina urut tapak kuda Kangjeng malaikat Jibril alaihissalam. Faqabattu qabdatan min atharir rasul, diwawalkeun sasada. Sageus sasada bisa leumpang. Padahal dijieun tina perhiasan logam, tapi barang diwawalan taneuh eta jadi aya kulitan, aya dagingan, aya tulangan, aya getihan, sasada deh. Beuh mana herang luar biasa, bagus luar biasa. Atuh Musa Samiri ngabejaan ka kaumna, hei kaum, hadza ilahukum wa ilahu Musa. Ieu anak sapi teh pangeran aranjeun, oge pangeran Kangjeng Nabi Musa. Musa kuari teu aya jeung Musa paeh kuari moal balik deui. Diisukeun seperti eta. Iya pangeran disembah-sembah ku Kangjeng Nabi Musa teh ieu Kangjeng Nabi Musa na berangkat bebejana munajat moal balik deui. Musa mah deuk naon hese-hese neangan pangeran. Iya pangeran. Kangjeng Nabi Harun ngahalangan sakebekna jeung sakuatna. Cek Kangjeng Nabi Harun pangeran mah lain ieu. Pangeran mah mukhalafa lil hawadits. Alladzi khalaqas samawati wal ardh. Kangjeng Nabi Harun terus dakwah. Musa Samiri terus dakwah. Ngadu antara Kangjeng Nabi Harun sebagai khalifah jeung Musa Samiri nu mangeranan nyieun pangeran tina anak sapi. Kangjeng Nabi Harun seseleh Kangjeng Nabi Harun eleh Kangjeng Nabi Harun. Masya Allah, geus teu dianggap buruk berayak ke jelema kabeh ngimankeun ka anak sapi. Ya Allah ya Rabbi, geus kos kitu bae teh malah lakon pohara jasa. Kangjeng Nabi Musa na keur munajat selama 40 poe can balik, diisukeun maot ku Musa Samiri moal balik deui. Sementara Kangjeng Nabi Harun teu boga kakuatan kumaha dakwah mah terus bae. Kuari ngagelok jelema percayana lain ka Allah tapi ka anak sapi, sujudnya na ka anak sapi, disembah anak sapi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kangjeng Nabi Musa turun ti Gunung Tursina balik deui ka kaumna. Walam
falamma raja'a Musa ila qaumi rabbana asifa barang Kangjeng Nabi Musa balik ka kaum benduna pohara tur prihatin sedih Kangjeng Nabi Musa syadidal huzni lantaran neuleuh kaum ibadah lain ka Allah nu tadina titah tauhidkeun ka Allah ibadah ka Allah kalawan ikhlas ibadah ulah aya unsur naon-naon kuari neuleuh kaum kabeh nyembah ka anak sapi Rabbana asifa bendu Kangjeng Nabi Musa prihatin sedih luar biasa nang hese beleke hese capek nu tadina perang jeung Firaun teh kapan dakwah teh dek Islamkeun setelah berangkat Kangjeng Nabi Musa dakwah tarung jeung Firaun menang Kangjeng Nabi Musa diudag ku Firaun memodar di lautan Kangjeng Nabi Musa beserta kaum selamat alhamdulillah iman ka Allah lain lalaga nang hese capek perang jeung Firaun masih kene kerasa ku kaum teh perang jeung Raja Firaun teh begitu ditinggalkan kuari malah boga pangeran anyar anak sapi deh Kangjeng Nabi Musa gode kepala Mantek cek Kangjeng Nabi Musa gola bisa ma khalaftumuni min ba'di cek Kangjeng Nabi Musa terhadap kaum Nabi panggoreng-goreng nah sebagai khilaf agawean pang jore-jore nadu dilakukan ku muaraneh kabeh mimba di sabada kaula selama 40 poe berubah 40 poe doang ku berubah nu tadina geus nyembah ka Allah ibadah ka Allah ku hari malah ibadah ka anak sapi musyrik deui anjeun teh a'ajiltum amra rabbikum apakah anjeun gegeran karena perintahan pangeran aranjeun kabeh gegeraan bilu padahal Allah merintahkeun ka kaula sing hade umat maneh dipanggil heula ku kaula kula geus titip ka klancik kaula Kangjeng Nabi Harun jeung maneh tepan ku kula geus titipan Kang deka kok make jeung gegeraan sagala maneh neangan pangeran sehingga keluar tina parentah pangeran Allah subhanahu wa ta'ala gode kepala Kangjeng Nabi Musa di bahasa Arab aya ajalah aya surah aya ajalah ma'ita a'ajiltum ajalah ngaranna ataqaddumu ala syai' qabla waqti ngalaksanakeun hiji perkara memeh waktuna kan teu beres rambutan can asak geus dialaan dijual kan teu beres hasem pare encan koneng geus diala moal beres memeh waktu geus diala cara kuari mah baheula mah urang mun meuli buah darmayu aramis lantaran diala kolot bahkan diala asak kuari mah ngora keneh geus diorag duit bae geus duit hasem meuli buah darmayu urang hasem meuli rambutan hasem lantaran memeh waktuna geus dilaksanakeun salat jam 12 dohor nyana jam setengah 12 geus salat eta karana ajalah kos kitu karana gegeraan teuing teu bagus aya memeh waktu mah ieu ge ajil tuh memeh waktu aya di surah mah kitu amalus syai' awali awqati ngalaksanakeun perkara gegeraan cuman di awal waktu begitu trong langsung sholat di jero waktu ngan cepet ngalaksanakeun ditungguan jam 12 begitu langsung sholat
gitu kene ieu mun rambutan teh mah ditungguan datang ke asak geura ala bagus eta kos kitu lantaran lamun kebal teuing asakna ditangkal buru iki urang ge kitu kene namun urang salat di tedang we jam 12 encan ke setengah hiji encan jam hiji encan jam setengah 2 encan jam 2 encan jam setengah 3 karak mulai kacai buruk salat buruk eta tadi kayak gede, kudu apa begitu dah, jam 12 teng atau waktu jam 12 lewat seberapa teng langsung sholat, bagus saya takut gitu. Kau melawan subuh mah, subuh jam 7 tapi lain buruk, cuma lain buruk mah. Jam 7 masih sareri emang ngomong istiqomah jam didinya beren. Tah eta buruk dah geus parah jasa tambah buruk dah ge. Masyaallah. Ajalah memeh waktuna. Titah nungguan 40 poe doang kakarak 20 poe ka 30 poe geus berubah. Malah diisukeun Kangjeng Nabi Musa teh maot. Masyaallah. Mantap cek Kangjeng Nabi Musa bisa ma khalaqtumuni min ba'di. A'jiltum amra rabbikum. Marah Kangjeng Nabi Musa gegeraan teh manehnya tindakan sehingga berubah pikiran mangeranan ke anak sapi. Kangjeng Nabi Musa wa alqal alwah cokot ku Kangjeng Nabi Musa ku marah-marahna Taurat menang ti Gusti Allah nu tina loh tina papan-papan tina batu manusia itu wadena ku Kangjeng Nabi Musa diangkat dibalangkeun ku Kangjeng Nabi Musa pepes patah kasar. Masya Allah iku marah-marahna Kangjeng Nabi Musa cuman marahna Kangjeng Nabi Musa godoban lirabbih benduna karena pangeran yana karena Allah subhanahu wa ta'ala. Urang makan marahna karena nafsu. Urang mah lamun aya awewe ditanya teu nembalan marah urang nafsu tapi lamun awewe teu make jilbab baju seuri atuh biasa bae urang mah milu seuri deui biasa. Aya awewe pingpingna kadeuleu ditanya ku urang teu nembalan marah urang goblok sia tolol sia. Tapi lamun ka urang nyuratan we atuh happy bae. Urang mah nafsu selalu nafsuna naon. Nah, iya Kangjeng Nabi Musa marahna karena Allah. Gagah Kangjeng Nabi Musa. Di samping Kangjeng Nabi Musa nyokot loh. Kemudian dibalangkeun pecah. Taurat teh. Wa akhadha bi rasi akhihi. Leungeun katuhu Kangjeng Nabi Musa nyampak nyekel kana hulu Kangjeng Nabi Harun nu jadi lanceukna buukna dicekel make leungeun katuhu leungeun kencana nyekel janggot Kangjeng Nabi Harun. Bayangkeun coba ku urang ya juru ilaihi ditarik ku Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Musa dikieukeun teu daya teu upaya Kangjeng Nabi Harun. Kangjeng Nabi Musa mah buah jasa diciptakeun ku Gusti Allah. Bahkan Kangjeng Nabi Musa mah lamun keur marah yeuna ye huluna ye sirahna ye kaluar haseup Kangjeng Nabi Musa mah lamun keur marah teh ku gagah-gagahna haseup kaluar. Mentak paingan cek Kangjeng Nabi lamun urang keur marah berarti aya seuneu di awak urang. Seuneu ku dipareuman make cai diajar ku Kangjeng Nabi orang di pagahan orang lamun marah keur nangtung gegeran diuk urang marah ka sabae ulah aju tugas tulak cangke setan di dia wah goyang-goyangan hayo cak setan teh ulah tapi urang lamun keur marah diuk geura-geura diuk rapih bakal marah urang eueuh lamun diuk masih kene ngageter kene marah berarti seuneu aya kene di jero hate urang ngedeng. Lamun ngedeng masih marah kene mandi tiis bener kok Nabi dititah mandi. Sahabat praktek
begitu marah ka hiji jelema inget ka ucapan Kanjeng diuk masih marah kene bae ngedeng masih marah kene bae mandi marana marana tiis sebab seuneu antina adalah cai di awak urang aya seuneuan pandian beres nu mantak dina thariqah mah lamun peuting teh kan urang teh embung salat urang teh embung wirid aya setanan setan kan seuneu pandian dina thariqah mah kos kitu pandian jebur bae wasak seuneu pareung cak setan tiris lompat setan urang kan tirisan hees deui setan datang deui we tidur nih setan kan diciptakeun dina seuneu aya di awak urang panas embung ngajakanna embung salat embung wirid embung maca Quran embung pandian kira ge pandian dengan penuh keyakinan ieu teh mandian seuneu nu aya di awak urang pareban beres seger lamun haju urang teu mandi atuh setan aya bae di awak urang embung urang atuh urang boga pikiran asana aing isuk gering ye boga pikiran mah aing di pandian kieu mah isukna gering sebab nuturkeun keyakinan urang gering tapi cak keyakinan urang moal perintah Kangjeng Nabi ieu mah moal luar mah gering moal urang geus direncanakeun sih dahar garoko hees atuh bener rencana urang teh bener tapi lamun aing mah dahar terus dahar ngidup ngarokok ngidup salat moal tegep bae biasa teh sesuai jeung rencana urang coba ge pandian urang keur marah pandian tiis minimal wudu lamun urang marah langsung gegerean ngalawudu urang marah ka pamajikan ulah di layanan atuh pamajikan banyak kaleng rombeng teu pamajikan warung di layanan emang kumaha gitu wah atuh malah eureun-eureun terus bae nya ngahing-hing bae lamun can dibeulikeun kongkorong teu terus bae ka dapur kongkorong ka tengah kongkorong ka mana kongkorong ajupan hees kita dibelikeun kongkorong memorongkok kata ngomong we urang ngalawudu bae ngalawudu urang abeh tiis kabeuli moal teh kongkorong maning wudu ngalawudu tiis ka awak urang nyana dek ngomong naon aya urang tiis mah pan ngeunaheun ya tuh ngeunaheun anu mantak ribut ge pan urang marah itu marah urang marah ribut kitu mah itu marah urang teh atuh mal ribut ku nyana di popuhan kitu dek marah teh kunaon teh dek marah aing mah hanya marah nyana teh urang ngalawudu deui salamet di pagahan orang ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Kangjeng Nabi Musa mah gagah ngedak waktu malakal maut datang Waalaikumsalam saya kula malakal maut naon hendak nyabut nyawa sambarang segala nyabut nyawa dek belah mana sih nyabut nyawa na ka aing ayo dek belah mana ayo melalui sungut aing geus muka lamah jeung Allah melalui mata aing geus memandang karena mujizat Allah melalui ceuli aing geus ngadenge karena kalam Allah melalui suku aing teh akan berangkat menang Allah ka Gunung Tursina leungeun geus pernah dibere ku Gusti Allah Taurat dek udah mana sia nyabut nyawa ka aing hayo sia ku aing hayo ditonjok eta malakal maut ditonjok ku Kanjeng Nabi Musa sambarangan buta malakal maut waduh sekolah kalau ada karek mangi aing jelema kosni jeung kana buat agak gading deh si jelema teh kacolongan Kanjeng Nabi Musa kacolongan ieu malakal maut bebeja ka Gusti Allah Gusti kunaon ulah buta sia teh ati kunaon Gusa teu buta ku hamba Gusti ngaran Musa kula kacolongan cepet biasa sakjana teh bencana we hebat biasa teh
tambah lain besi tambah lain Cimande tambah sakilat beh dia kula mal bisa nyabut nyawa kula aja ku Gusti Allah dicagerkeun deui cager alhamdulillah tugas maneh laksanakeun deui kuari datangan deui Musa aduh kula ditojok deui ulah sia datangan deui tanya kuari mah lain dek cabut nyawa gitu nanya dek hayang maot apa hayang hirup mun hayang hirup dek sabara taun lilana bejakeun cak Gusti Allah dek dituturkeun gitu dek diturutkeun ayo bejakeun tah mun kieu mah daek nyebut nyawa mah mung jakeun sanggup kalau kalau teu sanggup bagah jasa Kanjeng Nabi Musa bahkan kadeuleuhurung lamun keur marah ieu nih sirahna kaluhur-hurung haran mentak Firaun eleh ge emang kumaha gitu saha nu bisa ngalawan Kanjeng Nabi Musa aja kos itu kaayaanana tuh bae diciptakeun ku Gusti Allah nabi nu pangbuagah-gagahna Kanjeng Nabi Musa ya Allah eta batu pan eta teh naon karangaranna kitu Taurat 7 meter panjangna batu 7 meter diangkat bae dibantingkeun marahnya nak marah-marahna pepes Taurat nu aslina buagah jasa urang mah mawa batu eta bae ge kali hiji dong meni berat jasa ya Allah ya Kanjeng Nabi Musa 7 meter kebelah dituna diangkat ke sorang ya Allah ya malakal maut datang deh assalamualaikum salam mana deh ayo kula maka dia kuari dek nanya dek maut apa yang hirup maka yang paeh dakwah Gusti Allah ngamanggakeun besi dek hirup mah bertahun titah cekel cenah sapi make dampaleungeun tepakeun ka sapi plek tah bulu sapi nu katutupan ku telapak tangan hitung sabaraha ribu sabaraha juta nah eta didinya umur maneh sakitu yuk lamun geus beak eta mah pae jadi pae keneh pae jadi bakal pae bakal pae naon hirup ge cek jaga tuh engke pae kuari pae mending kuari je cak bakal masuk ke kiamat sih ya asa-asa ada jambut nyawa beneran ya iya bener bedakeun ka Gusti Allah mun engke paeh kuari paeh mending kuari mun kitu mah engke teu paeh tah terus paeh terus datang ka surga bae geus mung paeh ai engke bakal paeh bagus beak ribuan tahun jutaan tahun eta teh dihitung misalnya 1 juta tahun engke na paeh keneh atuh mending kuari nanaonan laporkeun ka Gusti Allah laporan deui malakal maut Gusti naon jayang kuari bae cenah hayang kuari bae mah tanya tuh hayu ulah ngalawan gitu ulah ngalawan walah kalau sieun ya Allah teh jelema gagah-gagah deui pohara walah kalau datang deui ka Assalamualaikum Waalaikumsalam hayang kuari bae tuh geura masang deker kumaha geura masang deker nangkarak atau hadang tung ruku sujud lah sakjana sarua bae nangkarak Kanjeng Nabi Musa cabut nyawa langsung mau tiku gagahna Kanjeng Nabi Musa boro-boro setan malakal maut ditojok ku jana lain lalagan tanda kagagahan Kanjeng Nabi Musa lamun keur marah ieu na hurung ka luhur haseup ka deuleuy mah ku sarerea ka deuleuy eueuh nu wani nu mantap ketika Kanjeng Nabi Harun dicekel rambutna ku leungeun katup janggotna Kanjeng Nabi Harun dicekel make leungeun kenca ditarik di ka Kanjeng Nabi Musa keudikeun Kanjeng Nabi Harun teu daya teu upaya
cicing Kangjeng Nabi Harun ya jurruhu ilaihi gotoban. Parah Kangjeng Nabi Musa. Can nyaho ieu teh alasan-alasanan. Kangjeng Nabi Harun nyarita qala ibna ummi. Cek Kangjeng Nabi Harun anak lalaki ibu kaula henteu Musa nya. Tapi bahasana ya ibna umma. Maksudna nyebut kalimah ya ibna umma teh eta teh ngaleuleskeun kana hate Kangjeng Nabi Musa. Berarti kan aing teh dulur saindung sabapa. Masa sih kudu gelut? Teu bagus maneh teh zaman teh adik kula teh kakak. Masa kudu marah dijenggut segala rupa. Komo lamun datang ka dibantingkeun. Ya ibna umma. Duh. Dulur sama sarua pada urang boga emak. Anjeun teh adik kula. Yeuh dengekeun heula. Ulah waka marah dengekeun. Kumaha? Wah, kumaha Musa mah tetep bae. Coba. Terangkeun. Innal qauma sa'nyana kaum Bani Israil teh istadapuni nganggap lemah ka kaula. Kula dakwah bareng. Itu Musa Samiri di dia kula. Musa Samiri ngajakan ibadah ka pedet anak sapi kula ngajakan ka Allah terus unggal poe. Berang saberang peting sapeting selama 40 poe teh kitu bae. Tetapi na istana puli kaum teu nganggap ka kaula. Harun ulah direnge. Sapira si Harun. Kula teh terus-terusan lambat laun benang ku Musa Samiri benang akhirna abah milu ka ditu lain teu dakwah ngan kula teu dianggap dakwah kaula teh tu beda jelema anu geus mukalama jeung Allah jeung jelema anu can mukalama kalau beda dakwahna. Kangjeng Nabi Musa mah mun dakwah nurut jelema lantaran geus mukalama jeung Gusti Allah wauh jeung Gusti Allah. Tapi Kangjeng Nabi Harun macan ukalama jeung Allah can diangkat jadi rasul teu didenge ku masyarakat sebagai gambaran kuari nu mantak teu didarengekeun teu ditaluturkeun can wow jeung Allah atuh dakwah di mimbar teh saudara eta tunjuklah luar biasa ayat luar jasa di jero nama amplop cara si eta atuh mal beres dakwah kitu mah tuaun ka Allah atuh. Diondang kuno sugih giat, diondang kuno susah alasan muriang. Nu kumaha aja Pak? Dibere amplop nang bodeh. Maca kutub robanina ge sabeulah poe. Diondang be kuno susah. Aduh, udah geus aya undangan deui cek cenah ka Tiga Raksa. Nu kumaha aja eta? Mal beres anu kos gara itu mah dakwah teu wauh ka Allah. Moal sok terangkeun Al-Qur'an tapi maksudna di jero hatena dunia datang ka anu ngadengekeun bae ge. Jauh moal. Dituturkeun ku masyarakat moal. Boro-boro masyarakat jauh masyarakat deukeut moal nuturkeun. Ku sabab naon? Can wauh jeung Allah. Cak masyarakat dasar wajeng aing tah mah. Beda saeutik doang. Nya mah pinter ngomong doang. Moal ditaluturkeun ku masyarakat tah contoh Kangjeng Nabi Harun. Kercan wauh jeung Allah sarua ngajak nauhidkeun ka Allah jeung Kangjeng Nabi Musa akur bahasana akur jeung Kangjeng Nabi Musa bahkan Kangjeng Nabi Harun melalui piawai leuwih ramah menghadapi masyarakat. Kangjeng Nabi Musa onam kasar tapi Kangjeng Nabi Harun teu didenge ku masyarakat istadafuni kabeh kaum nganggap lemah ka kaula teu nganggap ka kaula bahkan begitu kaum kabeh geus milu ka Musa Samiri wa kadu yaqtulunani hampir nyana da kamu kula hampir kula dibunuh lain lalagaan perjuangan kaula teh
tanyakeun coba teh ka kaum anu masih kena iman hiji dua mah coba bejak tanyakeun. Kanjeng Nabi Musa gode kepala. Mantak cek Kanjeng Nabi Harun fala tusmit bial ada. Aduh Musa ulang ngajadikeun bunga ku sebab kaula ka para musuh. Lamun kadenge urang ribut musuh meureunnan seuri. Lamun kadenge urang teh galungan meureun musuh teh meureun seseurian. Ogos kuari negara Islam jeung negara Islam teh ribut atukan kafir seseurian. Geus puguh Baghdad hancur. Geus puguh Turki hancur, puguh Suriah hancur, tambah deui Yaman hancur, kuari Saudi Arabia hampir-hampir. Sakedeung deui perebut jabatan negara Islam keur diacak-acak. Dipilih deui terus Suriah terus-terusan. Geus sabaraha ribu masyarakat nu paeh. Geus puguh di Baghdad. Terus di Yaman. Terus kuari menuju Saudi Arabia, Makkah. Terus kan kafir seserian Islam jeung Islam ribut seserian. Nah ieu ge fala tusmit bial ada Musa umat ulah ngajadikeun bunga ka musuh ku sebab gara-gara ieu urang masing damai bae. Wala taj'alni ma'al qaumi zalimin ulah ngajadikeun anjeun ka kaula ma'al qaumi zalimin serta kaum nu zalim kaula dianggap kaula teh ieu babarengan jeung kaum nu zalim ulah nahanan luar biasa andai kata deuk disiksa menta ka Gusti Allah ulah dihijikeun jeung jelema-jelema itu da kula mah tetep dakwah teh barang penting terus bae. Kanjeng Nabi Musa ngalengis ka Gusti Allah. Setelah Kanjeng Nabi Musa nyaho karena perjuangan Kanjeng Nabi Harun teh horenganan teu lalawara. Setelah ku Kanjeng Nabi Musa ditaliti horenganan Kanjeng Nabi Harun teh teu lalagaan dakwah teh pohara pisan. Ngan dakwahna teh dianggap ku kaumna bahkan hampir dibunuh Kanjeng Nabi Harun teh. Tidinya dipeluk Kanjeng Nabi Harun ku Kanjeng Nabi Musa kakak hampura kula hampura tuh batur mah mun di urang silih bacok gara-gara sameter tanah silih bacok di urang teluh geus sing kalayang endog sing haliber endog. Ih Kanjeng Nabi Musa mah baraso teh karena Allah encan nyaho kana alasan-alasanana setelah nyaho kana alasanana ditangkep dipeluk ku Kanjeng Nabi Musa kakak hampura. Ih cek Kanjeng Nabi Harun kula mah teu ieu jak kula berjuang teh lain lalagaan ngan kula mah saking kakuatanana bae atuh tah ti dieu lah barometer dakwah memeh ngadakwahan batur dakwahan heula awak sorangan memeh ngawaukeun ka Allah waukeun heula awak urang ka Gusti Allah sorangan memeh ngajakan tahajud ti peuting urang heula tahajud lamun urang ngajakan tahajud ka masyarakat urang lah tilok tahajud ngajebian masyarakat. Dulur penting urang hudang tahajud tahajud dulur ulah teu tahajudnya sanajan 2 rakaat nonggengnya na perut gitu tahajud cegeuna teh ayeuna teu wese nyahoeun ka ambe naon anu dibubuy naon nu dipais engke teh kapan aya haseupna ka ambe anu dipais teh ieu teh daging hayam ka ambe seungitna nu dipais teh ieu teh lauk peda ka ambe seungitna nu dipais tai ucing ka ambe haseupna haseum cek masyarakat sarua manusia ge dakwah haseum ieu teh ucing ieu mah ye anu dakwah saudara-saudara sekalian hati-hati kita harus mencintai agama hati-hati kita harus mencintai fakir miskin tapi kaambeun haseum ku masyarakat haseum kaambeun haseum sebabna nyanana henteu haseum bae teh ucing ieu mah nu kos kieu mah tuh wawukeun heula urang ka Allah memeh ngawawukeun masyarakat ka Allah tafakur heula urang memeh beja ka batur nitahan tafakur muraqabah heula urang ka Allah memeh nitahan muraqabah ka batur. Lamun urang ditahan sedekah urang heula sedekah lamun urang ditahan salat duha ka batur urang heula sing bener salat duhana lamun urang ditahan tahajud ka batur urang heula tahajud
lamun urang ditahan maca sholawat ka batur urang heula maca sholawat nu mantak batur ka urang dararatang menta ijazah sholawat ka ambe irung batinnya na urang kesok maca sholawat nu mantak batur hayang ijazah dikir ka urang ka ambe ku irung batinnya na urang kesok dikir. Lamun urang na tilok baca sholawat dibere aja ya dulur kula ngaijazahan sholawat sia bae baca bego nita-nita ka aing sia bae heula tuh masyarakat ya kos gitu hasem ka ambeun ini urang di ngaijazahkeun batur set ijazah bae dicokot bae suratna dipegang bae moal kunaon mah teu percaya aing tuh masyaallah ku gagahna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam sehingga kehebatan Kangjeng Nabi Musa nu tadi didongengkeun pohara maka kaleuleyan Kangjeng Nabi Harun pohara jasa sakitu dimarahan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun tetap tenang maka ayat ieu bisa digunakeun paranti muka kunci lamun kunci batur nutup eueuh kuncian ku urang dibuka bacakeun ayat ieu baca ayat ieu bisa pakai maling ku urang sebab Kangjeng Nabi Musa leuleuy ku Kangjeng Nabi Harun sakitu Kangjeng Nabi Musa gagahna luar biasa malakal maut bae ge eleh tapi ku Kangjeng Nabi Harun dinasehatan leuleus Kangjeng Nabi Musa meluk Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Harun ayat ieu bisa pakai muka kunci lantaran sagagah-gagahna Kangjeng Nabi Musa ku ayat ieu leuleus sangonci-ngoncina kunci dibuka ku ayat ieu ngejepret sorangan di mana mimitina ieu mun aya kunci cekel kuncina bacakeun ayat ieu qala binna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin tiupkeun fa ujianana nyantel bae kudu kumaha tuh kiai mun hayang manjur puasaan heula sabaraha poe kiai puasana teu lila 100 poe tuh siapa dibere puasa 100 poe ngajoak bau budak paeh hasan aing macanlah sabaraha kiai mal dibejakeun tetep kudu aya riyadhah khusus ngan ieu menyaritakeun ayat ieu bisa digunakeun paranti muka kunci ke mundek perang karak diturunkeun can perang moal bisa maksudna muka kunci naon lamun aya senjata Amerika anu ngonci nu mantap kuari dardur senjata Amerika bisa dikunci kuncina bisa dibuka ku ayat ieu di Baghdad hareraneun orang Amerika dikunci kunci-kuncina make remote makanya mukana ge tapi bisa dibuka make ayat ieu kagetin orang Amerika kaget ieu tah ayat ieu mantak loba nu asup Islam panglima Amerika asup Islam lantaran naon ketika manehanana neundeun satu senjata dikunci nu mukana kudu make remote ternyata bisa dibuka bisa dicokot ku tentara Irak nyana dirinya menyelidiki setelah menyelidiki ternyata kekuatan ayat ini asup Islam kan loba teng baja nu lempang sorangan padahal dikunci ku Amerika dikunci teu bisa sembarangan bacakeun ayat ieu ku tentara Amerika ku tentara Irak galabna umma innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal ada wa la taj'alni ma'al qaumiz zalimin muka trek ditumpakan ku tentara Irak Masya Allah lain lalagaan ayat ieu mun aya awewe ngabangkang bacakeun mulai ngepet
itu kuat efek sampingna doang ya. Ya Allah. Ngan make syarat teu beunang sambarangan imah keur nyaritakeun kagagahan ayat ieu hikmahna sababaraha ulama nyaritakeun ieu paranti muka-muka kunci ketika orang perang jeung musuh nu mantak Islam disegani Islam ditakuti Amerika ka Indonesia teh sieun lain sieun senjatana sieun ieu rariadohna doang orang Indonesia mah masyaallah kararuatan biasa perang urang teu boga senjata make bambu runcing doang golok anu aya di hau teh tarang hau pake perang golok tarang hau pake perang ngaburinya emang kumaha make ayat ieu ketika ribut ya di Singapura pernah ribut di Singapura kamari ieu jangan lilai zaman Habib Hasan cicing dirinya ribut nyerang Hindu kadinya Islam saeutik Islam maca ayat ieu salah saurang dua urang maca ayat ieu hiber kaluhur sah neulekeun hiberna doang wabur kabeh Hindu ieu mah di zaman Habib Hasan aya keneh Habib Hasanna ketika manehna diserang ku orang Hindu di Singapura lantaran nyana dakwahna rada nyerang seetik tentang agama diserang ribut gede didinya lain letik ribut maca ayat ya hiber sat kaluhur wow ditinggalkeun wabur wakabehan ta ieu teh kuari disegani Habib Hasan setelah kejadian ribut gede-gedean dibacakeun ayat ieu hiber jadi bisa hiber sagala ayat ieu muka kunci ieu ngaluluhkeun awewe anu marah we ieu. Nah, ieu doang tah urang mah penting eta doang tah. Perang mah embung urang mah pan. Ieu doang ieu. Ya Allah, ya Rabbi. Emang siapa ka dijabahe tolol. Iber ieu ayat ieu. Nya ngan eta di riyadhana 100 poe macana sakean boga cara-cara tersendiri waktu riyadhana. Nah iya mah teu meunang sambarangan tuh dibuka digelar keur ngaji kieu atuh sia lamun digelar kieu bisa jadi pamalingan kabeh. Dibuka kunci kos kamari pareum. Tek, kula ngomong pareum. Emang kula teu nyaho? Nyaho. Di hareupeun kula nu neleponna kumisan make batik make calana. Emang teu nyaho? Mun mal dibejakeun ngaranna. Nu mareumana di ditu nyaho. Wah Allah dibere nyaho dibaca ayat ieu. Kula langsung ke hadap ka ditu maca ayat sat langsung kadeuleu jelema langsung nu mareumana kadeuleu ngan kula teu ngadoa ka Allah cukup didoakeun ku masyarakat loba ribuan masyarakat ngadoakeun goblok ka nu mareumanana asana moal kebal teh jelema hirupna di jelema kabeh urang Bandung urang Tasik urang Garut urang dieu nyaritakeun panenen goblok nu mareuman tolol di goblok atuh goblok beneran emang teu kadeuleu atuh kadeuleu jihad saya kadeuleu kuat wa Allah dibere neuleu dibaca ieu ayat teh qala inna innal qauma sadafuni sret kadeuleu kumisan jelema make batik make calana tek oh geus kula marah teu di ditu nu mareumana nyaho jelemana jangku lain lalagan tek di pareuman ku jana teu make kopiah di ditu bah nyaho make calana biasa bebegoan nya atuh ku Allah dibere nyaho nu kumaha atuh atuh teh lamun kula nunjuk tah harita sia hayo sia atuh ketika deuleu jasa ngan teu meunang antepkeun bae cukup ku doa ribuan jelema asana jadi kamangmang ka jelema teh ayat ieu baca ngan puasaan heula 111 poe nambah wari lama kuari 111 poe bahkan 113 poe ieu lain letik ayat ieu teh badak ayana ge keur caritakeun kagagahan Kangjeng Nabi Musa nu hurung Kangjeng Nabi Musa bisa luluh ku Kangjeng Nabi Harun alaihissalam ku ayat ieu diabadikeun ayat ieu qala ibna umma innal qauma istad'afuni
wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal ada wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Trek tiup teu kudu deket-deket, jauh ge bisa. Cara di Irak senjata Amerika nu mantak bisa karebut ku mana atuh kapan eta aya kuncian senjata teh barareunang kabeh atuh kapan ditutup kuncina ditiup ti kajawat sat asup. Masya Allah, ribuan manusia kuari masuk Islam di Amerika kulantaran loba keanehan-keanehan, keajaiban ketika perang di Irak. Sanajan ayeuna di Suriah ngan hanjakalna di Suriah mah Islam jeung Islam, Yaman Islam jeung Islam, ISIS ieu dihanjakalkeun teh seperti ieu. Tetep keanehan mah aya, lamun jeung kafir nonjol jasa bakalna lain lalagaan. Zaman urang baheula keur ngalawan Belanda pohara jasa keanehan-keanehan ayat-ayat dibacakeun. Geus ente mah ulah mikiran riadoh, ulah mikiran naon. Geus pokona perang datang ka kiai beres. Engke disuntikan, naonan disuntikan? Peler. Kiawa daerun eta pakan nyuntikan peler jelema. Begitu perang kabeh kasieun datang ka nyana. Ulah sieun teh nyana. Nyokot kitu cucuk kali age cokot. Prosotkeun calanana, suntik. Suntik disuntikan pelerna. Wow, gagah sakumaha aku udah sander. Wow, atuh pamajikan lagi bungaeun jaga-agah. Pan pamajikan teh mun salaki puluh ya peler resep. Resep nya salaki puluh ya peler. Wah, lamun gagah kakarak. Wih, kakarak cenah kuda ieu bener ieu. Suntik. Make ayat bismillahirrahmanirrahim. Gagah. Enggeus. Sebab naon? Riadoh kakarak dibere 113 poe bae gitu. Wow. Asana meme anggeus bae aing ieu. Atuh geus bae nu riadona mah wali kajeun. Urang mah ge datang we ka nyana. Supaya gagah suntik make kali age. Mun teu gagah pae. Keur nyaritakeun kagagahan ayat hikmahna ieu mah numantak keistimewaan menonjol bagi jelema-jelema nu bisa ngagunakeunana lain lalagaan sararieun ka wali-wali Allah, padahal wali Allah malaletik jeung para ruasa bae tapi dipake kasieun naonna doana. Beuh emang kumaha ngan tilok gadoa sambarang antapkeun bae heulana keun pasrahkeun ka Gusti Allah. Urang mah lamun boga doa nu manyur watu acak-acakan matak di nafsuna heula dieueuh-eueuhkeun karak manjur doa mah. Lamun make nafsu bae mah atuh moal manjur doa mah. Batu moal manjur doa, beuh teu meunang salah saeutik. Urang diomongkeun ku batur, kesek sia. Kesek beneran. Urang didoakeun lamun aya kadenge batur ngomongkeun urang seburut sia bau sabada kalapa hejo. Atuh moal beres, atuh kos kitu mah moal aman atuh nafsu ngaranna. Ulah wali menteu. Sadaekna ngomongkeun goreng, sadaekna pasrahkeun ka Allah, jacak Allah ge awas ya ulah sambarangan ka wali aing. Lamun wali aing dihina ku sia teh kudu nyanana aing nu tandang teh ku Allah. Da ku wali mah geus nafsu sabodohan nyana ke ku Allah dikutuk salat. Ge ulah sambarangan ka wali Allah. Ngan lamun wali geus ngadoa karak eta mah ngadoa anu di dieu ulah-ulah Syekh Nawawina minantu Syekh Nawawi. Najihun tah nu mantak aya mandeg dirinya tsunami gede teok jelema kabeh kaget parai asana ieu nya nangtung dinya doa ka Allah mandeg doana ge lain Allahumma mandeg mantak aya kampung mandeg tuh jadi doa teh kudu Allahumma wow urang mah ngariung datang ka babudah hizib dipake hizib sakumaha perang ngadoa ka eang-eang ilaruh eang anu ngariung mah teu kudu kos kitu angel ka meunang berkat. Geus bae cara almarhum abah geunaeun abah mah ngariung urang diajak ngariung ku abah getap. Kunaon emang? Nyana mah babari jasa ngariung sakitu lobana. Ilah hatur Al-Fatihah. Sahabat maopat Al-Fatihah.
Syekh Abdul Qadir dia barengkeun ka Al-Fatihah geus beres baca qul itu doa ge kadenge ku urang mentak bisa na murid-murid teh gadengekeun abah gandeng maca doa Allahumma ya muhawwilal hauli wal hawil halana ala sanana adina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah alhamdulillah rabbil alamin nah bagikeun berkatna beres ngirahin ngeriung jeung abah mah tuh beres geus boy mah hadorotna ti jam 8 eureun jam 9 encan maca yasin maca alam nasroh janyana ge tilok ai di imahna mah emang lu baca lemah bae aju action gitu heran aing mah baca bae di imah mamanjurna bikeun ketika gariung udah sese masyarakat datang aku kulisi ka angkat leungeun ti sakieu datang ka sakieu sugan leungeusan ngangkat deui turun deui kebal-kebal disumpahan tek patek tak kiai alial teuing Masya Allah sorangan dek angel mah sorangan nah iya ayat lain lalagan mantap Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah qala rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin cek Kangjeng Nabi Musa rabbi he pangeran abdi ikfir muga Gusti ngahampura ka abdi kana kalakuan abdi pagawean abdi terhadap dulur abdi jeung sangka-sangka salah abdi wali akhi jeung muga ngahampura Gusti ka dulur abdi nu ngaran Harun dihijikeun ku Kangjeng Nabi Musa pasti Kangjeng Nabi Musa makan geus muka lamah jeung Allah wauh jeung Allah pasti diijabah ya Rabbi ya pangeran abdi ikfir muga ngahampura Gusti lika abdi kana kasalahan abdi terhadap dulur abdi oge wali akhi jeung muga Gusti ngahampura ka dulur abdi yane Kangjeng Nabi Harun wa adkhilna Gusti muga Gusti ngasupkeun ka abdi sadaya abdi Kangjeng Nabi Harun oge umat-umat abdi pi rahmatika dina rahmat Gusti ja Gusti maka panuan tarhamur rahimin pangulas-ulasna anu warlas kabeh tandingna kawelasan Gusti bere kawelasan Gusti ka abdi sadaya Gusti ieu hebatna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ngadoa di kisah ieu mah can mentana naon di kisah engke di surat Toha mah dipangmentakeun pangangkatkeun ka abdi supaya jadi nabi mantak diangkat teh pamenta Kangjeng Nabi Musa engke di surat Toha engke bakal dicaritakeun asa nu kolot pemal kaburu ya panjang keneh wan angel keneh ka surat Toha Nabi Musa ya Allah masa abdi wungkul nu diangkat jadi nabi jadi rasul ai dakwah babarengan jeung kakak abdi atuh angkat bae mantak naon kakak abdi ge jadikeun nabi jadikeun rasul pohara Kangjeng Nabi Musa henteu sosorangan nah maka ku Gusti Allah diangkat kapan Kangjeng Nabi Harun teh jadi nabi deui tah ketika can diangkat jadi nabi can wauh jeung Allah lemah Kangjeng Nabi Musa dakwah Kangjeng Nabi Harun dakwah bahkan tadi dianggap ku masyarakat mantak dakwah waukeun heula diri urang ke Allah engke jelema teh kudu dikumaha-kumaha urang nyampekeun naon bae ge urangna geus wauh jeung Allah seakan-akan urang teh perintah Allah ketika urang seakan perintah Allah jelema nurut sebab lain diparentah ku kiai diparentah ku Allah gitulah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam jeung Kangjeng Nabi Harun alaihi salam mantak dihijikeun doana qala cek Kangjeng Nabi Musa rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin innal ladina wallahu a'lam